pikir parantos ngajalan ke secara pikirna parantos da Gusti ge terang meureun kana ibadah abdi tapi Gusti lamun saade abdi Gusti kira ngepatna abdi teh sieun deritana tapi Gusti abdi harapan aya ditarima ku Gusti Rojak Allah Subhanahu wa taala berharap ibadah orang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sehingga genda sebasan basir ya. Kadalika fi akhir kul ibadatin yubaru minha sami buat setiap ibadah. Betina orang teh kudu model kitu. Rawi Anil Hasan Al-Basri, Anil Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, Abi Hasan Basri. Hasan Basri teh maro lewat. Di kaumin kalon hiji kaum. Wa hum al kaum teh yadhakuna keur gagalakakan bisa sih ya. Dina bulan puasa teh galak seurik kitu. Pakola cek Hasan Basri inna Allah azza wa jalla ja'ala syahr Ramadan mudbiran li khalqihi. Allah ngajadikeun kana bulan suci Ramadan teh nyimpen hiji rahasia gitu. Mudbiran li khalqihi kana diciptakeun Ramadan teh yastaquna fihi li ta'atihi kudu babalapan teh taatna. Terasa di pasabak kaumun papaju patahala papamu. Nah kunaon cenah maneh eta gagalakakan kitu eta tina ngalaksanakeun sabada beres kuat. Kumaha jawa eta abdi teh bungah cenah Mang Hasan geus buka puasa. Tah buka puasa bungah dia kali gagalakakan seserian. Secara tasawuf teh lain cek Hasan Basri Allah ngajadikeun Ramadan teh lain keur